namun orang cek Imam Ghazali orang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang orang memeh jam genep geus puguh subuh ieu teh memeh jam genep urang hudang deulekeun eta teh nu hararejo sampaikeun ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deulekeun bae cager hujan sebab di dinya teh ngandung-ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kada tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi di dinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deulekeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabeladi teh bray masyaallah ngempray pada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seperapat atau setengah 7 atau mun ngarsangeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleun hejo-hejo ge geus senang tamah kos kitu mah sehat seger tamah kos kitu pohara jasa iya Gusti Allah nurunkeun hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mata geunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asa cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun lelepare urang bekah kuari eusian plek tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada teu kecongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh kaluar kembang kaluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarapikeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'dan kasada bil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa daniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa daniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapi luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisi namanya rapi taruhlah mun di urang mah caruluk
Oke lagi keluar buah caruluket ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nak nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa mayang mah bahasa Jawa iku mah kuis dan sebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge we sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengane opo iku ya wes lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang nate tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang-pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik. Oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu neuk ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka anggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make satpam teu kudu make security sugan aing mah security naon serem teh horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana keluar timbul kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kalau luar beki gede anu teu mangpaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranna dawegan nang saha ngaranan eta dawegan kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat kakolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris dawegan mah bahasa Inggris eta teh gen jadi aya urang Belanda kayak aya urang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen cek lagi cek urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal mah gen urang eta situ ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tunggu sakola teu naon teu jadi tidak Inggris dawegan kuari ge dawegan wae nah iya geus jadi kapol kuari jadi dawegan jadi kolot kuari jadi kiring nang saha ngaranna maha kawasa Allah mata korma teh beda-beda ngaranna korma beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejeuna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda
haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya. Aya buah itu darmayu, aya buah harum manis, aya buah golek, aya buah daging, aya buah limus, aya buah harum manis, aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kawengi. Wah geus segala ganda rasa, wah geus loba jasa teh buah teh. Wah pohara jasa sarua korma ge kos kitu. Sarua maha kawasa Allah, tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda. Di urang aya buah darmayu, aya buah harum manis, aya buah wah macem-macem. Masya Allah. Allah masih keleh nyaritakeun tentang kemahakawasaan Allah, maha sampurna kawasana Allah, maha hikmah, maha mulia, maha segala-gala. Dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskan, innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kedua faliqul isbah. Nomor katiluna wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Nomor kaopatna Allah ngajelaskan kemahakawasaan Allah, wa huwa alladhi ansaakum min nafsi wahidah. Dalil kalimat iya. Masya Allah. Eueuh jang ojak, eueuh jang mimpar, eueuh jang inkar, eueuh jang teu percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni, maha khaliq, maha sampurna sonina jeung khaliqna, maha sampurna kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Geus digalilan ku kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima kuari. Tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya kana kapangeranan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain jelema bodoh deui nu teu percaya. Jelema palalinter, gelar doktor, gelar profesor, gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya. Nyana otakna teu dibukakeun ku Gusti Allah, kapinteranana jang minteran doang, neangan jang pitayeun doang. Henteu bae nyana percaya karena sabak da maot, teu percaya alam nu itu. Tapi urang mah sakieu bodoh, urang mah sakieu, tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percaya sia? Alhamdulillahirabbil mahal taya hidayah tengah. Duh mahal jasa. Ya urang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu. Deuk nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit. Nu kabingungan darak ngaji, anu dicarekan kuno kolot ngaji, nenangkeun pikiran, nu kreditan teu kabayar ngaji, kos kitu bae duit salon lurah eleh ngaji, nu menang mah teu, nu jadi DPR teu jadi ngaji, kos kitu. Jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati. Ya Allah, kaje orang sakit hati geja haji orang pelampiasan ngaji. Jadi berarti atuh wario bagusan wareleh, bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh salamet. Berarti kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji, barang teu kabayar-bayar tereh dicokot ku dealer ngaji mending cokot habek. Nggak beres pokoknya. Kuari cari kanan baik kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kanu kolot carekan terus. Abe ngaji terus.
tuh duit tegap-legap ngaji giliran buka duit BBB jaga babaturan minggu ini mau ngaji juga enon meeting segala meeting dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskeun dalil ka maha kawasaan Allah maha sampurna kekawasaan Allah Allah teh maha pencipta Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskan ku Gusti Allah timimiti innallaha falikul habbi wan nawa sisikian nang Allah subuh waktu subuh nang Allah falikul isbah kemudian kitu urang menang Allah asal ti hiji manusia Adam wali berayak ambulalaya maha kawasa Gusti Allah Kuari wa huwa alladhi Gusti Allah ta'ala alladhi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu turun di langit mah cai hujan berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah carana Allah teh nyieun heula saab panas eta panas teh ngahiji ka laut di laut terus ku panas-panasna hawa naik ka luhur di luhur teh panas teh ngajadi mega saenggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega kakawasaan Allah seperti kitulah naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hideng geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeunna deuk di mana kumaha Gusti Allah urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega narik nyedot cai laut set plak maha kawasa Allah aja cak mega teh aku ladek dikamanakeun ieu cak Gusti Allah angin sampaikan salamku oh blon teh mah di silitong atau mongkos gitu mah tuh angin cek Gusti Allah tiup kacikupakeun ditiup ku angin kacikupa war oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tuh asana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang set kulantaran aya nu hajat ayo didinya aya anu ngayun-ngayun botol aya anu ngabalikeun sempak rangda uyah di kaluhur-luhur kentengkeun bolon cek nya nu kos kitu teh cenah nyarang hujan emangna wawuheun nya jeung mega ulah percaya sia kana kos kitu ulah kecuali doa para wali-wali Allah mah bisa nyana mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna lamun aju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut ge henteu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik aya adu batur geus boga daya tarik bate kahalangan ku hujan aya nya mun dihujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu dararatang eureun hajat engke nyana ribut jeung pamajikanana panganten ge engke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya tala lentrem hirupna supaya ulah ribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo Jawa amat cak Gusti pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di kareun cek kebo gaya anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui ka Bitung di Bitung ge sarua geus ka ditu ka Solo wae ka ditu ngahujanan batik ris dipindahkeun set bisa kos kitu atuh bisa ka
aku lagi bisa asal mere sapi hiji mah gedean hutang burung itu gecan pugu aju mere kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos gitu nah, kecuali doa solihin doa para wali bisa jajan apa tuh iya awak teh geus Allah 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 mentak cek Allah teh oh yang dipindah ke pindah mentak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mah teu eta lah kos kitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun ramen teu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial ajunya nang tangan deui ka kiai kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mending ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanyenyerian ya ku aing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya ka aing onam cek nya aing mah atuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan budak kakawasaan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah nah ieu mah kasimpulanna mah nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah tuh jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah komo RT mah becus naon atuh pira RT digaji henteu naon henteu di neraka pengap-pengapannya rugi jasa aja hidup jadi RT mah teh digaji henteu naon teu di akhirat pamarentahnya tapi lamun RT di hese urang ge asal niat ibadah bete tenang teh wah aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid wow Imam Syafi'i moal aya 2 tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya dikadiekeun lain dikaditukeun lain dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh aduh puyeng sapoe 2 poe seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sakali sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 ban mata bagas nu ilahar nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh dan nyana mah talar Quran lagi umur 12 tahun nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae isi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban ngangon embe tanyana mah ngangon embe asal isu-isu ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik ngagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung sia mah ngangon we zohirna seperti kitu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah
wali mantaknya deh bisa nunggu di lembur iya kayawan kawalian satu ketika hujan turun sehingga cai sanggeus teh cai jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban embe aing paeh ban aing nginum paeh laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu-kieu bae dilihat mana sih Mega cakeuna ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede engko Mega cepet dah hujanan ya embe ya pararah ya langsung eta budak hujan Masya Allah eta kisaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian Mega geus cukup rat geus ka ditu deui sia ka ditu eta kisaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka kisaiban terjadilah seperti gitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abdi atuh nya lamun bala leuneur mah teu hasud teu sirik pidik atuh nya urusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan munyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan kadenge ya teh bagus jeung gorengna dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen ku kumaha ge kajen teuing urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen teuing urang nyumput bae kajen teuing ku kumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeuk babu sabagus-bagusna ngabubuy tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeungna tah kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunikeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih ku ari kurang jukut di Bagdad saat eta cek kisaiban ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa urang mun ngangon jeung kisaiban mantep urang mah mantep urang
Imam Syafi'i ngadenge bahwa Kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana. Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Kisaiban. Diuk di hareupeun Kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna. Tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya kitu batur mah. Padahal Imam Syafi'i hebat, tapi Kisaiban budak amat jumblang jambling kadeuleuna ge teu salat. Tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ieu. Datangnya na kaleuweung, sasalaman, dicium, diuk rapih. Urang mah sia tuh ka ditu ngaji, saksa kajian budak kamari. Kolotan aing atuh jeung nya nama, je emang ngadu umur. Tuh ngadahar uyah na ge heueuan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi de Imam Syafi'i tingali aya naon pe cek nya teh kitu loh hebat teh kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teu arti mantep ke ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih mah caknya na teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tah mah kos kitu mah pei aduh saking Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng itihad datang ka modar siapa kos kitu bae sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teu daek khusyuk dicarekan tak ku Kisaiban teh hampura ajak jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuranna Kisaiban teh ditebak ku manehna itihad eta jawabanna tah bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i pohara amat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan teh mah fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama ulah sebut mama aing sia dek ngaguru mah gaguru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos kitu orang malain yo jadi ngaguru kaing teu nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka Kisaiban ninggalkeun urusan ijtihad heula dititah curug ku curug Kisaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun nya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit kitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudaan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia yo jawab jawabnya dikumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung tadi dia hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah
oh lu teu kabahas ahli fikih mah dibahas kabeh ge. NU ngabahas tentang fikih, dina Bahtul Masail geus berbagai wudu, salat, segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh. Muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan, sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi. Bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi? Diselesai di NU dibahas. Bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh, keputihan, atau bagaimana sajalah, yang jelas sudah tidak berfungsi lagi, kemudian harus diganti. Yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah, andai kata diganti dengan tulang babi, bagaimanakah hukumnya menurut fikih? Selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu Bahtul Masail. Geus tinggal leulehan bae teu kudu maca kitab, bari ngedeng ge bisa leulehan clipping-clipping NU. Bagaimanakah donor darah? Bagaimanakah hukumnya donor mata? Oh, geus dibahas berbagai-bagai permasalahan. Nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesainya segala rupa ge. Lu teh selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus, teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, ieu dalil munazarah sampai mujadalah. Kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Muhammadiyah mah ku NU mah nanaonan. Nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa. Ke desa daratang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Geus selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing toh mun aing gitu narakat teh geus kitu teh. Kesianlah ku tasawuf, ku ilmu batin, supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon dia? Ieu kula nek nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi, abdi nanyakeun masalah apa? Oh, teu bisa tein ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa uduk, kopi, masalah mah ka ditu. Tawadu ngaranna. Masyaallah. Ngeunaheun jeung ahli Allah. Tah, ieu Imam Syafi'i gurunya na. Oh, barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laulah sanatani lahalakan Nu'man. Lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sanatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cek cenah, tapi barang teu kaji ilmu batin, zikir ka Gusti Allah sejuk. 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2, 8 deui pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4, anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cek cenah. Tawadu. Masyaallah. Iya, urang mah nempo teh karomah-karomahna. Padahal mah loba wali nu teh dibere karomah. Ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat. Wali dibere karomah. Ketika dibere karomah nyanana mah embungeun. Ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah. Oh, sakieu teh. Oh, gitu. Aing ieu waduh barang hujan jibreg aing. Karomah berarti
kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah tapi biasa bego mun teu kehujanan ke arah insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i guguru batin jadi jangan teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambah hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sama'i ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga mu'arodoh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habbau nabata kulli syai' barang Gusti Allah geus turunkeun hujan Masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat itu cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas sama'i ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qamin cek dina johar maknunna jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil ghaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai' kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejo lemo ku ayeuna hujan teh neule urang ka pegunungan Masya Allah ngemprai mani asana waas atete ku hararejona neule ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fa akhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang neuleuh nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh nu hejo isuk-isuk Masya Allah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae malam-malamun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang udang deuleukeun eta teh nu hararejo sampaikeun ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager hujan sebab di dinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kana tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi di dinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deuleukeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh
kabelah dia tuna bray, masya Allah, ngempray. Rada rumah ke rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seperapat atau setengah 7 atau mun ngarasa ngeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleuh nu hejo-hejo ge geus senang tah kos kitu mah sehat seger tah kos kitu pohara jasa. Iya Gusti Allah nurunkan hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mata geunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba. Jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang. Lamun buah gede, mun jagong jadi gede, kacang jadi gede, pare jadi gede. Timbul tina asa cai hujan subur jadi hadarejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun lele pare urang bekah kuari eusian plep tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kacongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasaan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh keluar kembang keluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarapikeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'du ba'dan kasada bil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa nundaniyah aya sintung aya tunas anu darareukeut rapi luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk kok ge keluar buah caruluk ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa mayang mah bahasa Jawa iku mah wis den sebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge we
sakalina bisa aing mah Jawa mauk. Aduh, iku jenengan apa iku ya? Ya wes lah kembang bae lah. Keluar kembang nayane mayangna teh tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan. Eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu. Langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik. Oh, horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge. Eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu neuk ngadahar. Rahasia Allah. Besi aya bajing, besi aya segala rupa, besi aya manuk dan lain sebagainya. Ka korma teh, ka kalapa teh, ka anggoko teh, eta aya anu lalancipan kos kitu teh, eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan. Nang saha eta kos kitu teu kudu make santap. Teu kudu make security. Sugan aing mah security naon serem teh horenganan lah. Kudu disapawan manuk segala rupa teh dayekeun ka dieu. Ya Allah, rahasia Allah. Tidak tangkal korma jeung sajabana. Kembangna di mana keluar timbul kinuan, tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut. Ya Allah, rangkai-rangkaian, aya tangkai-tangkaian. Ya Allah, maha kawasa Allah. Kala luar beki gede anu teu mangfaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol. Eta ngaranan kapol saha? Urang mah nyahona ku ari kapol bae geus. Barang rada ngagedean deui geus aya jerongna nu kos leho ngaranna dawegan. Nang saha ngaranan eta dawegan? Kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat ka kolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris eta teh gen. Jadi aya orang Belanda ka aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas. Barang dipapas diinum kunyana, barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen ceuk lagi ceuk urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa. Oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal mah gen. Urang eta situ ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tong sakola teu naon teu. Jadi tidak Inggris dawegan, kuari ge dawegan wae. Nah, iya, geus jadi kapol, kuari jadi dawegan, jadi kolot, kuari jadi kiring. Nang saha ngaranna maha kawasa Allah. Mata korma teh beda-beda ngaranna korma, beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejeuna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat. Dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab. Kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda. Haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya aya buah kitu darmayu aya buah harum manis aya buah golek aya buah daging aya buah limus aya buah harum manis aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kawengi. Wah geus segala ganda rasa wah geus loba jasa teh buah teh wah pohara jasa sarua korma ge kos kitu sarua maha kawasa Allah tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda di urang aya buah darmayu aya buah harum manis aya buah wah macem-macem Masya Allah malah mah kuari aya buah anu amis jasa ngaleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu
lain buah simanagi lain buah gedong lain eta teh buah kongkong gitu naon bontong sih Masya Allah itu buah rajasa apa teka beli montong hayang ya karim iyalah sahanunya Gusti Allah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasaan Allah Masya Allah wa jannatin jeung Gusti Allah nyeun kekebonan aya akhrajna bihi jannatin Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareui tangkalna jannat. Mun urang deuleu kebon anggur di Korea, luar biasa. Mun urang deuleu kebon anggur di Australia, luar biasa. Ulah ge harita deuleu di Australia mantap pi betaheun luar biasa. Pohara. Emang di mana ke Australia? Tadi ke Citra. Lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur kebon anggur kemudian dipetik dibawa ke kota diproduksi jadi minuman keras jadi mabok anggur teh tiditu kurang puas jan pabrik teh lah kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar nyeun nyana produksi tuh di Cangkareng deuleu pabrik bir di berbagai-bagai lamun nyaman dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik da bae ulah aya izin abe babari ieu mah nu mabok tangkep ajo ditebus mahal nebusna atuh itu na bae hese-hese ya negara urang mah negara agamais tapi henteu kitu pan je aya kontribusi mantep ke bupati, ke gubernur, ayo guys, leg-leg baik guys, kusian guys, tuh, ya, iya, jannatin min a'nabin anggur ge aya anggur nu beureum, aya anu anggur hejo, aya anggur semu hideung, aya anggur hideung, anggur Australia nu bagus teh, amis luar biasa hideung ditilu ku urang Bandung. Diplak di Bandung bibit nama asli menang ti Australia diplak wari di Bandung timbul hararideng barang di dahar haseum disebut be anggur Bandung. Masyaallah menang saya tak kawasan Allah kok bisa haseum bae taneuhna maha kawasa Allah melak cabe ge beda antara cabe Tangerang cabe Serang cabe Pandeglang beda dipelak deui kuari di Tegal di ditu dipelak deui kuari di Jawa Tengah tandingkeun jeung Tangerang cabe paling hebat sadunya cabe Tangerang lagi di Pasar Kemis lagi di Sukamantri eta geus hebat jasa bae geus tah sadunya bae geus hebat istimewa tah mah cabe teh sebab cabe Sukamantri mah tuh dipelak nu dipelak di itu didayat di kitu gelam terus kabelah dia ke Cilongok lamun datang cabe eta kaditu ka Jakarta nu sejen titah mundur ada panglima cabe masuk hebat jasa itu boleh tanding coba kita tanyakeun coba ka induk kaditu Jakarta cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah lantaran cabai Cilongok mah cabai Pasar Kemis nu aya di Gelaman wae di Pasar Kemis beda rasana teh eta mah cabai ngeunaheun ngeunah jasa teh mah cabai teh tanyakeun ka santri-santri Cilongok nu kazamanan zaman cabai tanyakeun ge tanyakeun zaman abah kula lamun di dieu keur mujuhna ceuyak cabai nu bagus tadi surtil nu kelas KW 1 KW 2 KW 3 nu akhirna dibikeun ka santri masalah artinya dibikin ke santri kumaha tah santri indahoy emang gua gitu santri ya masak luhurna ditendenan cabe ajo nyanang nyambel cabe ajo nyayur cabe eta
teh lamun teu ngeunah moal kos kitu tanyakeun ge santri baheula daharnya na coelna coel cabe sambalna sambal cabe atuh lalapna lalap cabe eta ku hebat jasa cabe ya Allah nya hebat nya deui tapi bener eta kos kitu teh bener lain alagaan dia tanyakeun ge ka santri baheula nu mantak nyana sakali dahar dua kali dahar tilu kali dahar geus embung kunaon ngisingna hese sakjana panas aduh eta lalakon santri baheula Masya Allah pohara jasa indah jasa ngeunah jasa geus pokona mah eta lamun musim cabe musim kacang sarua musim kacang teh kawe hiji kawe dua kawe tilu dijual teh nah anu kences teh naon ngaranna naon ngaranna dibikeun jangan lupa jasa pan masyarakat kabeh boga ka santrikeun santri kabeh oh ngulub kacang dahar kacang coel kacang atuh segala rupa kacang sapoe dua poe ngising geus teu kuat datang ka tempat ngising di jalan kene ser eta santri wah jasa santri mantak milik santri mah kos kitu mun loba teu katahan mun eueuh ganggarateun emang tiba heula nya mah kos kitu datang ka kuari kitu bae nang saha eta nang Gusti Allah jannatin min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumman jeung tangkal anggur. Wah berbagai-bagai ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah lantaran sok geura wari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon bisa kurang ditambahan warumana wadangdeura aya dangdeur di dinya aya jagong di nu aya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon esok aya di kebon kacang panjang kacang tanah jagung wah berbagai-bagai eta nu carita di pasar Kemis bae kuari indit kasepatan kabelah ditu nah di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh aduh macem-macem aya lobak sabangsa teh mah kadinya bangsa berbauan bae ieu kucai aya lobak baheula makan daerah sepatan hungkul kabelah ditu ka Pakoh Haji oh palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon maka dia barang kaserang ku urang Cirebon lain di sepatan bae nya mah kuari tuh dietek ge bisa meula kangkung dicayur bisa meula kangkung kumaha nyana bae diurus ku nyana dengan berbagai otak akal jeung ilmu na kita menang saha eta iyalah menang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaitun wa rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasalam mustabihan wa ghaira mutasyabih bari ejeng sarupa daunna tapi teu sarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima tangkalna akur daun lagi akur laletik tapi timbul buahna mah beda mustabihan akur sarupa daunna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna Masya Allah timbul buah zaitun mah col tapi buah dalima mah gelede kekawasaan Allah aya nu akur tangkalna teu akur buahna aya nu akur buahna teu akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ke maha kawasaan Allah aya anu akur tangkal teu akur buah aya nu akur buah teu akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna maha kawasa Gusti Allah namun urang ningali aya buah oyong buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh nu kos orai naon ngaranna
ah aku masih abaya tuh aya deh anu sok di talian di dieu abe panjang beredanan gitu tah. Nah sok di talian tungtungna abe panjang gitu meureun bobogaan urang ge mun yang panjang mah talian. Aduh macam-macam ya. Gusti Allah lagung mustabih wa ghairu mutasyabih. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Nu mantak ujung-ujungna unzuru ila samarihi. Deul ku anjeun wahai manusia nu keur dihitoban. Zaman Kangjeng Nabi di hareupeun Kangjeng Nabi, zaman sahabat di hareupeun sahabat, zaman tabiin di hareupeun tabiin. Nu ngadengekeun ayat ieu zaman urang kuari di hareupeun kula. Berarti unzuru hei manusia-manusia deul ku saraya kabehan. Ya muhatabin tapi deleukna lain ku mata ieu, di deleuk ku mata ieu mangan sakadar sakitu doang tapi nazra itibarin. Deleukna maka pangdeuleu itibar yakni pangdeuleu itibar mah ieu melalui pikiran, melalui akal, melalui pikiran jeung tekan perakalan urang deuleu kuari make mata hati basiroh ngaranna. Ai di deuleu nangan sakadar make nu ieu doang mah urang neuleuh tangkal kacang geus di deuleu gede tuh kuari geus kembangan kadeuleungan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh diala kadeuleuk kuari geus rada siap diala geus siapan di imah urang nyambal. Emang kurang gitu, tuh kacang panjang, ngoh pasti amis jasa. Lamun neuleuh mah ke ieu doang, kasambel datang. Kasambel doang datang. Urang ka kebon deui kuari mah teh, kuari tangkal jagong, geus gede-gede kuari kembangan teh, kuari aya timbul tah geus aya solengan. Kurang dicoba ku petani teh di deuleu can diala ngan disoekeun doang saeutik teh eueuh geus pepek caknya teh ieu mah teu okos untun nini diala ku nyana disoekeun pepek tuh jangan cak pepek tungtungna cak petani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah geus siap-siap bae datang ka waktuna dipanen hah ngahurungkeun sana ngurup mun neuleuhna make eta datang ka beuteung doang beres di dahar datang ka beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang cek ngana teh didoakeun ku jumbo mun neuleuh make ieu datang ka dinya doang tapi neuleuhna unzuru nazra i'tibari deuleu ku anjeun make pangdeuleu itibar make pangdeuleu itibar teh make pemikiran jeung pertimbangan-pertimbangan akal deuleu ila samarihi kana buahna iza asmara di mana-mana buahan deuleu awwal ma yabdu mimiti keluar kaifa huwa kumaha sih bisa kos kitu pikir supaya mengarah kana ka maha kawasan Allah wayani datang ke asak pikir supaya nyaho kana ka maha kawasan Allah kaifa yaudu kumaha sih bisa babalik deuna urang kuari neuleuh buah atau neuleuh cabe jadi kembangan mencenges ngaranna kuari timbul cabe hejo di deuleu ku urang geus ngitung bae kapan mun neuleuhna make ieu mah ieu patani teh mangkaning ieu teh aya 1000 baris aya sabaris aya 1000 jadi 1000 kali 1000 waduh nyana teh geus kabayang bem mio hiji geus kitu bae tang sebab neuleuhna make ieu tapi kuari mah make itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe
cabai jadi subur, kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan, tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot, tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan dek dipanen supaya rada beureum kuari menang 2 poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeut eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeut kuari beureum eta hejo bareubeut hideung eta ka mana kuari nu aya beureum pikir ku urang Gusti Allah Maha Kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum Maha Kawasa Gusti Allah kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang kuari dikawin ku aing leungit ka parawanana Maha Kawasa Allah ka mana eta parawana leungit sia mah kadinya bae tolol eta ge sarua Maha Kawasa Allah eta hayang balik deui jadi parawan engke di sorga kuari mah moal bisa kajenting di kaput ge endahan mangpet kajen hukuman moal bisa leungit eta Maha Kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi hejo na leungit jadi koneng na leungit jadi beureum nu ngaleungitkeun na saha Maha Kawasa Allah Maha Kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ge innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa yaradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat na ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayur eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana beureum deui eta sifat-sifat tokos kitu naon ngaranna ngaji makulat jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngaranna lain Allah innal makulati ladaihim tusar bisi aya nu ngajirim di hareupeun urang Junaid maneh geus ibadah bae asa namun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tas di mana meureun teh pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junaid naik naon pangeran naik mio besi aya tadi lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeu jirimna lain pangeran cenah ieu cahaya 1.000.000 kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos kitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan betul besi aya gerentas-gerentas kos kitu cahaya Allah setan besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat mah innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke kadituna johar teh aya johar pirid aya johar murokab wah panjang caritana asana kolot mah mun ngaji kadinya kaburu modal uyang teu ngaji kitu mah eta janguatan tauhid teh kos kitu madak lamun jelema nu geus ngaji tauhid mantap keur zikir aya kerenek-kerenek dina hate ieu aing Allah datang jurig sia si urang keur zikir aya cahaya ieu aing Allah yo bolon sia ya Allah ngajirim bisi aya sorat nu mantap lamun anu tapak teu kurang ilmu tapak dihandapeun tangkal caringin kan serem tanggal jaringin entah ulah coba-coba dihandapeun tanggal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ada serem teh tapa di dinya teh pentingna datang iya datang di Gunung Kencana kadi ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana
datangnya ka handapun batu. Dia teh orai. Cokot ulai, orai aja ieu mah. Oh, asana dicokot ngegel ya. Ipan petunjuk apa lain ya koski. Asana ieu mah nyoretan deui. Wah. Teu beres ieu betul. Moalah batal nya eta. Cokot bae pae hirup cokot. Tah eta wae dijuri nu datang teh lain pangeran lain. Pangeran kudu kos kitu. Eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina teu nganyatakeun nya neuleuh pangeran. Ngan mukalamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nya ge engke bae cenah di akhirat. Falamma tajalla qarra saiko. Wah, atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunna harita di Gunung Tursina ngajungkel kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan. Langsung udah cek Gusti Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun he Musa. Pertanyaan ngan sakitu dah. Jawab ku Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau biha wa ahutsu biha al-ghanam. Cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna aing mah nanya ge. Naon udah leungeun anjeun kok panjang amat. Ku ngeunah-ngeunahna ngomong jeung Gusti. Abdi jadi panjang carita. Nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan gua jawablah terus bae kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadina menuk jalan haro paju jalan tukang aya sumur di dinya teh atuh ngagilek deui ka belah dieu belah dia aya pagar aja na maka hareup deui bae alhamdulillah salamet bae panjang amat si budak kunaon eta nikmat lazat ngomong neuleuh bingir teh walah masyaallah sia manggeus ka dinya bae. Coba dele buahna di mana buahan kumaha kejadian kos seperti eta geus aya jadi eueuh letik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual maka aturan-aturan tertentu sebelum gudu-gudu wisolah teh teu meunang dijual rambutan teh teu meunang diborongkeun ketika encan budu wisolah mah mangkaning urang curug ka ditu makon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak. Nah iya cilaka atau buah atau nangka masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tangarana. Nah eta teh geus diborongkeun teh tah aja diantep bae di dinya tarima can budu wisolah jauh kakarake kala luar dong geus diborongkeun teu beunang teh kos kitu teh lamun deuk dijual ngora-ngora tebang ala rambutan ngora kedeh geus diborongkeun gas congkot geus begitu beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain teh kan boga aturan-aturan tersendiri nilah makin nazru i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan gitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat sebagai dalil-dalil kana qudratihi kawasa Gusti kamaha kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggeusna buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta teh nandakeun Allah maha kawasa kuari ngayakeun urang engke paeh engke dihudangkeun deui tah supaya sadar-sadarna kuari urang teh eueuh ka aya sanggeus saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para raeh engke bakal teh jadilah kiamat sanggeus kiamat bakal urang digiring dibaas dihudangkeun deui maha kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai tina cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusia ge kitu bae kitulah inna fi dzalikum kabeh eta teh laayatin merupakan suatu ayat dalil tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman
urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika diberi penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah maha kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke napae engke jadi deui atuh urang geus sarua bae ku hari hirup engke pae engke bakal timbul deui maha kawasa Allah emang urang mah geus iman sampaikeun coba ka Kristen sampaikeun coba ka